Ketika aku menjadi korban bully, di omongan, di sindiran Gusti, nyeredet hate sok dibulian wae teh hirup tetentram, cicing di mana-mana, naon salahna urang nepi ka sok dicaci teh asa teu jelas. Silalah tetentram hirup dibulian, silala ayeuna jadi modal. Sok dibulian, nyeredet hate sok dibulian wae teh hirup tetentram, cicing di mana-mana, naon salahna urang nepi ka sok dicaci teh asa teu jelas. Silalah tetentram hirup dibulian, silala ayeuna jadi